Bapak sia aya kurang kadai kurang kahayang sagala barubut barala pisan kahayang teh Gusti nu agung aing mah gawena teh kur molor jeung molor we aya di imah teh lah ilik naon we atuh kami mah ka kebon ulu ala geuning aya jantung cau jika beneran hayang jantung cau angeuna keun kemah di ieu bukan benang di aju lagi nih aya aju na iya dasar awewe sagala ikur kahayang boga lalaki teu gablek kahayang sakalian angeunya ieu teh geus diasakan aku kami menikahnya nyerduk wae aduh hese jadi kudu kumaha ieu tah teu beunang geuningan sugan dikir-kir agradnya mau pibenangin ieu kun yang bapana si ala ini yang bapana we ieu mah si ala teu gablek teh kahayang teh nyaan kabina-bina aing hoyak kieu kakal nepi ka imah awewe mah barang siar di kebon la ilaha illallah Gusti teuing eta adat ku angeunna Bapak sia ieu beurang nyari beurang teu kabulus barang sagala di kebon astagfirullah kumaha eta dulu itu pinah ngalami udang ya aing bantuan nona tuh astagfirullah itu kalah kikituan geuning maneh eta nanaonan ya Allah teh hudang sok sing bener hudang hulu itu dulu astagfirullah aduh hudang aya naon asup kami tas di kebon tas ngalah sagala tuh kami mah menang sagala ieu hakaneun aya cetok batur keur senang yang nu di imah keur peureum kan tahu geus arasak kebon sagala oh geuningannya leung teu ku cocodot tidak sakitu keur hayang teh cau tuh dalam kami nempo jantung ini tuh kami kebenan hayang angin jantung geus atuh lawang ka ditu aya mah ku aing geus di ala diaju di teu beunang hayu aluk si bantuan ayo kabina-bina teuing kata krudet kayak geus senal heula sok senal naon aing ka kebon mah disenal ayo molor teh kumaha aja ayo tuh Bapak sia mana jantung tuh hareuh jantung naon tuh eta pangalakeun ku kami tah geus dirojokan ku teu bisa geus dikukumaha teh sing sok kumaha barang hakan we bungkul teu bisa barang ala tapi cenah heula eta nakadekan hese halangan pakitu gitu kok eta sagala bisa aya aing kudu sudah tah eta kok eta mantap naon bisa mun tadi atuh tah nu ngaroyo mentang kapal kadekan kumaha ieu kebon moal waras gitu wae kumaha kumaha carana aing naik atau kumaha bedogna ledu astagfirullahaladzim ajaran dirojok lah mana rojokna nah rojok sok ku kami mah teu beunang aduh itu ye kami ye maneh kumaha tur jaga ke sing ering atuh bapak majikan ningas mah beunang kalah kana kembeng heueuh taekan we lah taekan sok naik-naikna aing heula sok atuh ala ieu naon anu ngakanya kecabak sok sen Bapak sia aduh aing turun sok kalur beurang ieu gampang cicing heula jalan poek geuning lo poek aduh Bapak sia ya si mana lo alam jantung adan kalah kami disiksa aduh ampun Gusti ayo enak ieu cokot mah bongsang jig di ditu aya bongsang di dapur luar sakali wang bongsang kitu we teurak ni diraga jadi lah wang ajaran we alis lah kami tah kabina teh Gusti mana anu ngaran bongsang teh kumaha ieu kitu nu kieu heueuh ieu aya huntuna ragaji heueuh ieu bener
cing kumaha deui wae salaki aing eueuh kapangabetrut teh sagala. Tah ngala jantung ge. Edeng, milu jeung ini ngala jantung hayu. Ka mana indung maneh? Abah, abah, nu kieu aya bau sakit teh. Gusti. Yuh, nya teh di mana asal anak molor. Itu deh, dari kubur sia ku aing ku daun-daun. Kudang mah. Sok mu. La ilaha illallah. Udang. Udang. Ya naon deui atuh? Aing keur ngimpi ngeunah-ngeunah. Tas seureuk pasea di tuana mah. Aduh, Sia ngimpi jeung awewe sia ngimpi jeung awewe sia. Henteu, Bahan nya sia. henteu nya, henteu. Tuh raga gitu. Oh, tadi teh nyokot bongsangnya. Cing sok tuh. Aduh, Gusti anu agung ieu hayang Di mana Abah sok? Sok. Sok. Di mana? Di hanap, di hanap. Ya. Itu maju, Bah. Yuh. Yuh. Aduh. Karena dilesotkeun. Ulah tuh lah dilesotkeun mak lah. Aing mah Abah dilesotkeun kita agok pisan. sia mutan kana tenaga aing. Sia oge sarua. Sok aing dipetos Aing. satana. Gua bari pasea ami buntung geraya cek aing pasea kudu ngajadwal. Ceuk aing isu pas emang nangga 12 sok. Balikeun ti dieu. Abdi teuing. Sok sia aing teh gede tenaga sok. Sok aing gede. Karek sok. Sok. Aran sia bisi poho kana tanggal pasea. Eureun sia oge. Tanggal sabaraha ek pasea. Ya lo. Sok. Ulah sok dilesotkeun nya Sina ruguk mah ieu. Sina ruguk mah. Keruk-ruk jantungna mah ka awak. Geus Abah. Moal rug-rug Bah. Geus. Aduh. Bah. Abah. Ari urang pasea ek tanggal sabaraha du puguhna. Sing puguh jadwalna. Ari nu kamari mah geus tanggal 10 geuninganan. Beurana nyecak bulan naon ayeuna teh? September. Lamun urang tanggal 10 September pasea urang dari weuh. Atuh nah. Makasih kudu segala rupa. Sok we ayeuna utan. Sok aing sok. Sok buka pemudi sok. Sok. Bah. Ye, kumaha balik. Aduh. Nyerina iya Abah, hulu nu nyerina ge. Hulu Abah. Hulu. Aduh. Geus beuki ngaco. Geus teu hayang ngomong. Name bang balik aing ganong. Teu kuat. Cek aing ulah pasea wae geus ayeuna mah geranya engke isuk tanggal 5 lah pasea deh heueuh. Kajenting pasana urang wang sabulan 3 kali we teu teuing Abahnya. Hayu. Ayo aing balik hayang diganong kumaha. Aduh. Ayo. Geus sepi ka dieu aing. Bari aing mangul bongsang ye deuleu. Ulah dibawa Abah ningang. Moal sok we lah. Sok. Aduh. Abah awewe. Sok atuh uing we. Aya bongsang dituna. Ayo atuh. Yuk. Aduh, teuing. Kemana jalan tadi poho deui? Ayo Abah ayo. Aduh. Poho deui jalan aing. Teuing tukang kodeng oge. Aduh. Allahu Akbar ieu burung. Ini tegong. Aing ngelintah hayang ganti da ieu teh lah. Tapi nya ku pohangna. Allahu Akbar.